Nalika Kangjeng Rasul ngantunkeun anu pangpayuna anu diamanatkeun ku junjunan teh naon ummati an-nisa istri awewe jadi Kangjeng Rasul teh kubakating cintana ka istri dugikeun Kangjeng Rasul ngabela istri da kapungkur teh istri teh hargaan dugikeun Sayyidina Umar mah nalika anjeunna nuju jahiliyah keneh Sayyidina Umar mah ngaruang kerepes murang kalihna istri kubakating hinana gaduh putra istri hina zaman jahiliyah teh gaduh putra istri ari maranehna bijil ti mana eta kubakating hinana dimulyakeun istri teh ku junjunan mulyakeun istri teh dugikeun sareng Kanjeng Rasul ma akraman nisa illa karim wa ma ahanahun nisa illa lain teu pati-pati jalmi anu ngamulyakeun istri eta teh jalmi mulya jeung teu pati-pati jalmi teh nu ngahinakeun istri eta teh jalmi anu hina jadi mulyana hiji jalmi jeung hinana hiji jalmi teh di mana eta jalmi bisa ngamulyakeun istri jeung di mana eta jalmina teh nyata jalmi ngahinakeun istri. Jadi dibanggakeun ku Allah teh istri teh